Mitra nuju ngadangkeun dongeng ti Mang Jaya Official. Nyata nuju ngahanca carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ke-10 nya para wargi. Mohon episode ke-10 we nya kitu nya. Atuh upami hoyong ngadangkeun dongeng anu parantos beres kitu nya. Ayeuna Cipanon Indung mah moal dugi ka beres ye. Dugi ka nomor 10 we lah gitu nya. Nah, namun upami hoyong nonton atau napi ngadangukeun nu paros beres nyanakna di playlist para mitra. Tos seueur di playlist Mang Jaya Official kirang langkung hampir 57 judul para wargi sadaya. Nya di antawisna aya carios nyambung judulna nyaeta kawin katuyul para mitra sadaya. Kawin katuyul nya kitu nya. Nyata anu jumlahna 43 episode. Kitunya para wargi, mangga atuh nyangakeun we eta mah. Dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official etang-etang hiburan pangbeberahmana. Ayeuna Cipanon Indung karangan Kileksa nincak bagian ka-10 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung ayeuna nincak bagian ka-10. Sakumaha nu kauninga para wargi dina bagian ka-8 urang parantos. Sami-sami ngabandungan yen Nyi Sarmi teh katabrak mobil ku pasuganda. Ku mobilna pasugana narika pasugana bade mengkol di hiji tempat ya nya Nyi Sarmi norojol gitu teh. Kumaha terasna idongeng para wargi sadaya mangga urang sami-sami bandungan atuh ti studio Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu kocapkeun isukna. Kota Bandung kacida matak hegarna panon poe meuni bengras pika betaheun. Langit lenglang taya aling-aling rupa-rupa kendaraan balawiri di jalan. Sakapeung kadenge sora klakson patemalan. Harita Nyi Sarmi geus lilir tina kapaehanana malah mah geus sadar kana naon-naon nu karanapan. Manehna reuwas kabina-bina lantaran nyaho-nyaho bat aya di hiji rohangan nu bararesi. Caang ku lampu-lampu jeung loba jalma nu marake baju bodas. Nyi Sarmi sadar manehna aya di rumah sakit. Naku naon aing teh atunya ieu aya di mana? Jeung dina naonan isuku dibengker kieu. Heran saha nu mawa aing ka dieu. Teu nyalahan ieu mah di rumah sakit. Leng ngalamun. Nginget-nginget lalampahan manehna nu ka tukang-tukang. Lila-lila breh kacipta deui basa manehna keur ngider neangan pagawean. Dina hiji mangsa nepi ka parapatan barang keur meuntas sirah ngadak-ngadak lieur. Bumi alam asa tibalik sarta ngadenge nu ngaceleger tarik pisan. Di barungku sora nu ngaguruh geus kitu mah teu inget di naon-naon. Iraha kajadian tehnya. Nage sabaraha poe aing aya di dieu. Kamana buntelan? Palang siang aya nu maling mangkaning bana aing ngan sakitu-kituna. Kudu kumaha aing atuh? Nyi Sarmi kacida ngarasa bingungna lantaran asa teu puguh rasa. Susah kupilampaheun. Nyi Sarmi nyoba-nyoba hudang tapi karasa sirahna berat. Jeung suku asa rengkeng tapi lila-lila mah teu burung bisa. Kuniang hudang gek diuk tuluy luak lieuk nitenan kaayaan di dinya. Para mitra sadaya, beulah kulon kadenge anu ngaromong meuni reco. Hawar-hawar kadenge pating gererung mobil di jalan. Kurunyung aya nu datang. Hiji perawat awewe barang red ka Nyi Sarmi meuni ngajenghok bangun kaget. Tapi oge ngarasa atoh sabab Nyi Sarmi geus sadar jeung bisa diuk gancang disampeurkeun. Tos emu cece, kade ulah seueur lungsurnya. Bade diparios ku dokter sakedap deui. Sok digolerkeun bilih aya nu robi. Cenah. Kituna teh si perawat nyekel kana tak-tak Nyi Sarmi. Nitah ngagoler deui. Atuh teu baha goledag jiga tadi renghap narik napas jero pok nanya. Abdi teh aya di mana ieu teh? Aya di rumah sakit margi cece kenging kacilakaan di jalan raya kadupak sedan. Nanging teu kedah salempang da teh sawios-wios.
henteu matak bahaya dupi jenengan cece saha. Perawat ngagunakeun eta kasempetan. Pikeun menta katerangan ka Nyi Sarmi da kamari basa neangan kartu penduduk teu manggih matak susah nguruskeunana. Wasta abdi mah pun Sarmi kawit mah ti kampung Cileutik. Oh, Ci Sarmi, nuhun nya. Kade ulah wakalungsur, Ce. Bilih aya nu robih deui supados enggal damang, ceuk eta perawat. Tuluy ngaleos ninggalkeun Nyi Sarmi. Siga nu ngahajar rek ngabejaan dokter. Yen Nyi Sarmi geus sadar. Kira-kira pukul 10 burudul aya nu datang horeng Suganda jeung pamajikanana. Dibarengan ku perawat jeung dokter, Nyi Sarmi kaget sabab teu wawuh kanu datang. Atuh ngahuleng we siga teu inget kana naon-naon. Ari dokter tuluy mariksa saperluna sanggeus rengse katara paromana marahmai. Kumaha dokter? Suganda nanya bari neuteub buati coloho. Wah sae. Dinten ieu tiasa dicanak mulih margi teu aya nu tatu lah. Henteu bahaya ieu mah sadaya tos diparios kalayan taliti. Hah, nuhun dokter lah. Kege bade badan heulanya. Suganda jeung pamajikanana silih teuteub. Saterusna badami kalayan apik nu mutusanana Nyi Sarmi rek dibawa heula ka imahna. Lantaran kan kanyahoan katerangan nu jelas, geus kitu Suganda bebeja ka dokter. Yen Nyi Sarmi rek dibawa balik, sanggeus waraga dibayar lunas. Nyi Sarmi dibawa kana mobil dius balik ka imahna di Jalan Sunda. Nyi Sarmi salila diurus batur teh teu ngomong teu baha. Teu matak risi nu ngurus ngan hatena jadi tagiwur teu puguh rasa. Heran jeung teu ngarti kana naon-naon nu geus kajadian manehna ukur ngupat dina hatena. Aing teh rek dibawa ka mana atunya? Nah saha nu maha aing teh? Ah, palang siang jelema teu puguh sabab di kota masok loba kabejakeun. Nu boga niat jahat tapi api-api bageur jeung nyaahan. Tapi kumaha ayeuna da aing geus aya dina cangkerman manehanana. Jeung awak muni asal lelungse. Nah kabur atawa tuturkeun sakayangna. Duh bararingung. Tulungan atuh emak. Hate Nyi Sarmi sasamat ka Mausih nu mangkuk di lembur. Ras inget ka Rojali anakna, ras inget ka Karta nu geus aya di jero bui. Teu karasa sedan geus asup ka hiji pakarangan reg eureun. Nu dariuk dina jok hareup jerat-jerut tarurun sedengkeun Nyi Sarmi colohok jiga nu kasima. Heran nempo imah nu sakitu agrengna matak serab matak sungkan lumampah. Suganda mukakeun pantohar tukang ret ka Nyi Sarmi pok nanya. Kiat mapah nyalira? Kiat nanging bade dicanak ka mana atuh abdi teh juragan. Nyi Sarmi ngaleper sieuneun, hatena teu puguh rasa beungeutna pias. Ulah salempang moal dinaon-naon. Malah rek ditulungan ari kuat masok geura turun, sok urang ka jero. Nyi Sarmi rarat-reret. Kakenca jeung kakatuhu inget kana buntelanana. Suganda surti manehna ngabejaan yen buntelan geus dituna di jero imah. Sabab bisi leungit Nyi Sarmi beuki heraneun. Tapi teu loba tatanya tuluy turun tina mobil karasa sirahna lalanjung keneh. Sok ka jero ulah asa-asa da moal matak naon-naon, buwati ngaleng Nyi Sarmi. Bangunnya jeung deudeu. Tapi mantak nimulkeun pertanyaan dina hate Nyi Sarmi teu bisa kajawab. Sup katepas gek dariuk kalayan tenang. Geus kitu bubarti asup ka tengah imah. Ari balik deui geus mawa susuguh mata kabita. Cai ente haneut jeung rupa-rupa kueh atuh beuteung Nyi Sarmi murilit lapareun. Apana? Ulah waka dibawa nyarios bisilih reuwasin keneh mending oge sina barang dahar heula ngarah tetek jeung regreg. Ibu Wati ngaharewos ka salakina. Tapi harewos bojong atuh kadenge ku Sarmi oge. Juragan teu kedah ngarerepot sawios. Cenah satengah teu sadar. Danggeus nama hatena rada ngagebeg ras inget manehna lapar. Teu matak repot. Pek geura barang dahar heula nya bisi lapar jeung ngarah tereh jag-jag deui. Ulah era-era sok kadinya. Sok kadinya sok. Buwati seuri. Terus asup ka jero imah teu ngelol deui. Bisi Nyi Sarmi eraeun meureun malah mah Suganda ge terus nangtung pok nyarita. Sok kadinya nya barang dahar sing jongjon. Sup Suganda ka tengah imah. Nyi Sarmi cunggelik sorangan culang cileung jiga hayam panyamungan. Diuk ge asa teu tetegret kana dahareun peujit beuki murilit. Leungeun jiga nu komper gregeteun hayang nyokot ka daharan tapi asa berat jeung hareuras leungeunna. Ai. Na aing teh bet ngabobodo maneh, hayang mah nya hayang we atuh. Make jeung asa-asa sagala rupa.
Tapi era aing mah sabab can wawuh kanu merena. Nah saha atuh maranehna teh nya? Mun aya bager-bager teuing. Ceuk hate Sarmi bari melong ka cai ente. Ret kana kueh beuteungna lapar. Tungtungna teu loba pikir kop kana gelas regot nginum. Karasa nikmatna cai ente ngaliwat kana tikoro nu asa tuhureun. Sanggeus nginum wawanen beuki teteg. Pipikiran goreng kapupus meusan kop kana kueh celebak di dahar. Tetela leuwih ngeunah atuh tungtung nama para mitra sadaya. Kop deui harita teh nepi kana kop deui nepi ka seubeuhna kop deui maksudna para wargi. Geus kitu kakara eureun tuluy nitenan kaayaan ditepas. Rutret kana temok nu dipapaesan ku gambar-gambar nu aralus, malah aya foto gede make figura. Eta meureun boga imah teh nu ngarendeng duaan. Darupa sarua jeung nu tadi. Ari eta budak nu tilu anakna meureun. Tapi kamarana ayeuna nya meniti iseun kieu. Mun aing laksana cicing dinu kieu bagja meureun sare moal di emper toko. Dahar moal kejo bear anu jiga aron. Tapi samar-samar kana laksana. Da aing mah batan sakieu. Hate Nyi Sarmi noroweco kanu teu puguh panon tetep rutret nitenan kaayaan di dinya. Barang keur jongjon kitu torojol Buwarti jeung Suganda daratang. Guk-gek dariuk. Ada kalayan tumanina atuluk Nyi Sarmi tungkul teu wani culangung dah aya di dinya teh. Hatena ratug deui bari nyawang kana kuciptaan kana naon-naon nu bakal tumiba. Nah lain hayo teu pira teuing atuh ngaleut teh. Sok adinya tuluykeun, ceuk Suganda bari ngabijilkeun rokok keretekna pelenyun udud haseupna mula. Parantos cekap agan hatu rebu-rebu nuhun. Nya nuhun ari geus mata ayeuna kuring rek nanya. Ari anjeun teh saha ngaran, urang mana, asal deui ti mana? Naon sababna pangna aya di kota? Kuring mah kapaksa nanyakeun secara langsung sabab anjeun teu mawa katerangan. Buwarti bangun teu sabar. Hayang geura nyaho ka Nyi Sarmi. Juragan, abdi teh di kampung Cileutik tebih pisan ti dieu teh. Dupi pangna aya di kota abdi teh ngahaja dongkap ka dieu sejami larian pada melan. Kana naon we nu sakinten kadada kaduga ku tanaga abdi. Nanging dina hiji waktos abdi ngadak-ngadak teu emut kana naon-naon. Ari emut deui parantos aya di rumah sakit. Atuh ayeuna bet aya di dieu. Abdi teh ngaraos ka teu ngartos abdi teh kana naon-naon ka alaman ku abdi teh. Punten we gan abdi teh ngarepotkeun. Jawab Nyi Sarmi. Ayeuna mah nyarita rada tatag jeung gede hate. Geus sabaraha poe aya di Bandung? Suganda ngajukeun pananya. Parantos 4 dinten agan. Ih, geuning geus lila. Sok disahari sare, boga dulur atawa henteu? Suganda nanya deui, miheulaan pamajikanana nu geus rek tumanya. Henteu agan, abdi mah bujeng-bujeng di kota. Sanaos di lemur ge parantos nu ngelis, ti gaduh dulur teu boga baraya. Wah, kutan? Suganda ungut-ungutan. Tuluy ngareret ka pamajikanana nu sarua ngabandungan omongan Nyi Sarmi kalayan darianaker. Barang ngadenge katerangan Nyi Sarmi kitu. Harita Ibu Wati tuluy nyarita. Ayeuna kumaha tu apana kitu geuning lalakonna teh? Kekelanan can rengse nanyakeun lalakonna. Sabab jan kanyahoan ti mimitina naha naon nu jadi sababna pangna ieu jalma bet nekad neangan pagawean ka kota. Dina kaayaan nu sakieu beritna. Cing terangkeun deui, naha kumaha lalakon anjeun teh nu sabenerna. Terangkeun ti mimitina naha anjeun teh bener-bener nu gelis atawa kumaha? Suganda neuteub ka Nyi Sarmi. Nu ditanya gancang ngajawab. Juragan unjuk sumangga sadayana bade dipedar ku abdi. Nanging moal diterangkeun sadayana bade dijojoan anu pentingna bae kieu geura juragan. Derek-dek Nyi Sarmi nyarita. Nyaritakeun riwayat hirupna ti mimiti ngahiji laki rabi jeung karta nepi kaboga anak hiji. Sarta nepi kadanget harita diterangkeun garis badagna nu sakira mata kaharti ku Suganda. Tah kitu lalakon hirup abdi tegan. Mugi janten uninga we nu mawi sanaos abot sareng ipis harepan oge. Abdi teh maksakeun lunta ka kota manawi aya milih. Tiasa menak pada melan di lembur oge. Salaresna mah seueur ari pakulian mah nanging ukur cekap kanggo neda sahari taeu. Datanaga sareng kabisa abdi mung sakitu-kituna. Nanging parantos agan abdi teh teu hoyong sumanggem seueur-seueur tina perkawis lalakon abdi. Da moal aya hartosna,
Ayeuna abdi teh sejatu maros, naon margina abdi dicanak ku juragan ka dieu. Naon maksadna, punten abdi teh kumaha wantun tumaros. Suganda jeung pamajikanana teu buru-buru ngajawab. Kalah kaarungut-ungutan jiga nu ngarti pisan, kana lalakon hirup Nyi Sarmi nu memang matak prihatin. Sanggeus radalila pok deui Suganda nyarita. Lamun kitu maka harti. Memang berat ari hirup teh, sabab loba pisan pungkal pengkolna. Teu di kampung, teu di kota, kasusah jeung kabingung mah tetep aya. Ari pangna dibawa ka ieu ku kuring lain boga niat jahat. Taya maksud hasud anu teu puguh malah mah kuring teh katalian ku rasa tanggung jawab. Sabab basa anjeun kadupak mobil teh saenyana mah mobil kuring anu ngadupakna. Sarta kuring pisan supirna. Harita keneh anjeun dibawa ke rumah sakit sabab melang. Harita anjeun teu eling-eling, ta ayeuna dibawa ka dieu ka imah kuring sabab ku dokter geus diidinan. Datatuna henteu parna jeung teu ngabahayakeun. Saterusna mun aya idin ti Allah kuring rek nulungan kasusah anjeun, tah kitu maksud teh. Kumaha kaharti? Ceuk Suganda Daryanaker matak bungah jeung gede harepan. Oh, hatur nuhun rebu-rebu nuhun juragan upami kitu mah. Geuning abdi teh ditepangkeun sareng jalmi anu sae mana. Nuhun juragan, nuhun pisan. Ceuk Nyi Sarmi para mitra sadaya, hatena bungah ari cimata meredel. Manehna para mitra ngarasa oge bungah luar biasa bungahna nepi ka ngaluarkeun cimata. Ti harita dunya teh pikeun manehna asa ngalegaan deui. Nya syukur ari kaharti mah jeung katarima mah. Muga-muga sing jadi kahadean ka sarerea. Ari maksud kuring nu salengkepna kieu, kulantaran kuring teh riweuh ku pagawean. Atuh kaayaan di imah teu kaurus sabab kuring geus boga anak 3 awewe bungkul nu cikal kakara di SMP, nu kadua di SD, nu bungsu can sakola. Leutik keneh. Ari indungna sok mineng indit-inditan sabab loba acara nu teu bisa ditinggalkeun. Atuh ku kituna kaayaan di imah jeung barudak teh eueuh nu ngurus. Malah melang jeung watir. Jadi kuring teh butuh ku pembantu nu bisa mantuan kana tugas-tugas indungna dina ngurus imah jeung sakabeh kaperluan sapopoe. Duni maksud teh ngurus barudak, daharna, pakena, ngasuhna jeung nalingakeunana. Taina Sarmi boga niat rek neangan pagawean, kumaha mun di dieu we atuh. Datang tu ku kuring ge digaji, pikeun nyumpunan pangabutuh Sarmi di lembur. Daek atawa henteu? Ieu mah susuganan, ngeras Sarmi teu hese udar-ider. Plong teh hate Sarmi, ngemplong. Alam dunya jadi bengras, kabungah miminuhan dada. Ngalindih rasa sedih anu ti kamaringu kuntit dirina. Nyi Sarmi bear marah mae harapan geus ngabulung-bungan karinyoran. Juragan, hatur rebu nuhun abdi nampi kana maksa juragan anu sakitu saena. Unyuk sumanga abdi mah ngiringan. Nagi umugi junten uninga we da kaayaan abdi mah batan sakieu da can gaduh padamelan dina padamelan kota. Mugi kersa ngawarah sareng ulah bosen mapatahan kanu dusun sareng bodoh. Nyi Sarmi terang-terangan para mitra sadaya. Nyarita dumareuda bakat ku bunga, da memang kakara harita rek digawe di kota nu tangtu loba kakuranganana. Adenge katerangan Nyi Sarmi kitu Suganda tuluy nyarita. Nya syukur ari darek narima mah. Kuring ge milu bunga ari perkara digawe mah. Teu kudu dijieun pikiran, tangtu Sarmi bakal dipepatahan. Bakal dibingbing sakumaha mistina. Ngan kade sing inget ulah belikan, ulah boga rasa dijajah mun di itu eta, sabab keur kapentingan sarerea. Sing tulaten jeung nyaah ka budak, sabab tugas pokok eta teh ngasuh barudak. Nampi agan insyaallah bade ditumutkeun. Syukur mun kitu mata ayeuna kumaha emutan ebuna. Suganda ngareret ka pamajikanana nu tita tadi ngahulang bae kawas nu bingung. Taya lepatna teh sawias-wias abdi ge satuju apana? We syukur atuh. Bagja mun kitu mah. Urang sarerea jadi untung Sarmi untung lantaran teu kudu hese deui neangan pagawean. Sedengkeun urang untung sabab teu kudu hese neangan babu keur ngurus budak. Ayeuna mah kari ngajalankeun wae sing lancar jeung repeh rapi. Prak jalankeun ku ibuna. Sabab ngurus jeung ngatur nama bagian ibuna. Suganda marah may. Manehna ngarasa bunga sabab ti samemehna geus kacita susahna bulan-bulan neangan pembantu rumah tangga, tapi teu manggih bae. Mangakeun urang atur-atur ku abdi. Yuk ka jero bi, urang beberes kamar ke tempat bibi. Tapi enak teu kudu digawe sabab kudu jag-jag heula nya. Ke lamun geus jag-jag kakara ngamimitian digawe nya.
Cek Buwarti tuluy nangtung, Nyi Sarmi nusa terus nama urang sebut Bisarmi we nurut turukeun ka jero popoyong kodan bangun hajri. Ari Suganda harita melenyun udud bari neuteub kaluar. Pipikiran kumalayang kanu anggang tapi ayeuna mah hatena tentrem. Sabab sabagian tina bang balu hate geus ngurangan, tadi nama mikiran kaayaan rumah tangga nu kacida beratna. Sampal ami unggal poe parebut catur jeung pamajikanana tina urusan budak taya nu ngurus. Ayeuna tangtu masalahna beres sabab si Sarmi geus resmi jadi pagawe dirinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan we Bisarmi betaheun di dieu. Sarta sing bisa ngurus barudak, aing bisa ngurus daharna, ngurus pakena jeung nalingakeun salila ditinggalkeun ku indung bapana. Tapi sabaraha gaji nanya, aing can badah minu nyanya, tapi keun melah ge sepugu pagaweanana. Sugana tuluy cengkat sup ka imah sarta ganti baju. Tuluy bebeja ka pamajikanana yen poe eta rek nepungan baturna nu di jalan Surapati. Buwarti ngidinan ayeuna mah teteg sabab di imah geus aya Bisarmi. Gancangna carita. Bisarmi geus tetep tumetep di imah Sugana. Jadi pembantu rumah tangga pagaweanana kapake pisan lantaran calakan jeung teu belikan. Di papatahan sakali sok tuluy ngarti jeung deui barudak teh ujug-ujug apet we ka Bisarmi, kawan tu Bisarmi sorangan nyaaheun ka budak teh. Atuh ka karasa watara bulan oge, Bisarmi ngarasa betah jeung teteg. Lantaran geus teu kaku deui kana pagawean, ngurus budak geus teu asa-asa. Buwati oge kitu ngarasa regreg sanggeus aya Bisarmi sabab bisa laluasa ninggalkeun imah teu kudu ngarasa melangka budak sabab aya nu ngurus. Dina hiji poe para mitra Bisarmi ngajentul diuk sorangan di tepas hareup. Bari nalingakeun asuhanana nu bungsu nu keur ulin sorangan di buruan. Sedengkeun lanceukna nu dua keur sarakola Suganda ka kantor Buwati keur rapat di gedung wanita. Tada teh ngarep-ngarepna si Rojali teu karasa ku aing. Aing teh cicing di dieu geus aya 4 bulan, kumaha atuh carananya? Aing can kungsi ngirim duit, malah mangirim beja-beja ge ka emak acan. Tapi ngahampura meureun sabab emak bakal ngamaklum. Yen neangan pagawean di kota teh teu gampang. Sakieu ge aing mah untung teu kungsi lila ka talangsara. Sabab kaburu aya nu ngajahit tina jurang kana langsaat. Ngan aing teh jadi kagok. Nah kumaha nanyakeun gaji jeung sabarabu sabulana. Palang siang teh nyukupan ke Rojali. Sabab aing kungsi ngariweuhkeun ka Gang Sugana. Urut di rumah sakit ge meureun ka itung waragadna. Sabar heula Rojali, emak can bisa ngiriman. Keun heula da can sakola ieu namanya kasep. Ceuk Bisarmi ngomong sorangan. Teu karasa bakatku inget kanu jadi anak. Omongan Bisarmi kadengeun ku Yati nu keur ulin ngome boneka. Bibi, nyarios sareng saha Bibi? Yati, nyarita. Ka Yati sanes nyarios teh? Budak meuni capetang pikalucueun umur moal jauh jeung anak Bisarmi. Malah moal burung saumur ngan bedana awewe jeung lalaki. Sanes neneng, sanes nyarios ka Neng, Bibi mah nuju ngapalkeun resep masakan nu diajarkeun ku tuang ibu. Kamari teh ya. Bisarmi ngabohong. Da teu hade mun kudu ngabejakeun usanyana ka budak leutik. Tapi Bisarmi teu inget yen nu diajak nyarita teh lain leutik oge dah geus hideng sarta geus bisa ngabedakeun naon-naon nu diucapkeun ku batur. Bibi masuk bohong, apa namanya nyebat-nyebat Rojali? Saha Rojali teh Bibi? Naon margina teh can sakola? Gebeg Bisarmi ngarenjag. Bakat kureuwas sabab kakara sadar ayeuna yen manehna geus ngomong kalepasan sarta kadengieun ku Nyati anu matak jadi reuwas pedah tadi nyaritakeun urusan gaji. Bisarmi ngarasa melang bisi dibejakeun ku Yati ka bapana tada teuing erana. Laras neneng Bibi teh nyebat Rojali eta teh anak Bibi nu ayeuna dikantunkeun di lembur. Bisarmi kapaksa wak cabalaka. Nah tuh dicana ka dieu Bibi. Yati bangun panasaran. Bisarmi bingung ku pijawabeun da teu hayang nyaritakeun perkara nu jadi anakna ka budak leutik asa moal aya hartina. Henteu neneng dari ditu mah sareng ninina. Yati ga kedun nini nanging ku apa teu kenging upami ka ditu teh sareng nini bili teu di Pasian Artos. Ari putra Bibi sok di Pasian Bibi. Bisarmi teu ngajawab. Manehna jadi bingung lantaran hoream ari kudu terus-terusan nyaritakeun nu kitu jeung budak leutik. Jeung deui Bisarmi ngarasa heran.
ku omongan budak teh bentes jeung capetang jiga omongan budak geus gede. Bibi kunaon tuh nyarios deui bibi? Henteu neneng teu itu mah aya nu itu aya nu nanggung di jalan nu icala naon teh nya neneng? Bibi mah teu terang teh. Bisarmi mengkolkeun jejer obrolan. Ngarah teu katutuluyan sabab rusras ka anakna. Nu ditinggalkeun di lemur nu tang tumual nyaho di duit da puguh kolotna ge. Sakitu ripuhna komo budakna. Tapi nu ecalan es puter raos esna. Jati ge sok meser bibi. Oh, kitu neneng nanging ayeuna mah teu kengingnya mah di enjing kene teu kenging nuang esnya. Moal tos nada bilih ibu nyusulan. Nyi Yati mangku bonekana kalacat ungah kana kursi. Tuluy hahari ringan bari ngeyong-ngeyong boneka. Ku Bisarmi diteuteup bangun geget bet asa beukinya ahwe ka budak nu diasuhna teh. Sabab Yati mah bageur tara rewel jeung tara ceurik wae jeung beunang diurus. Pagawean Bisarmi geus rengse bari ngadagoan nu baralik ti sakola. Ngepel jeung nyeuseuk geus atuh loba waktu lowong keureng ngareureuhkeun ka cape. Akibatna pikiran kumalayang deui nganteur lamunan. Ras deui inget ka anakna jeung inget ka mausih nu geus bulan-bulan ditinggalkeun kalayan can dibere beja ngeunaan manehanan. Moal tega lila-lila teuing ngantep mah dina hiji mangsa mah aing rek balik heula ka lembur. Sabab melang karo jali bisi gering. Bisi teu ridho ditinggalkeun ku indung. Keun angke mah rek lah-lahan bebeja ka Gan Sugana atawa ka Buwarti. Yen aing rek balik heula. Da bare toge geus bebeja yen aing boga kabeuberat di lembur. Bisarmi nyokot putusan. Hatena geus buleud yen rek waleh ka Sugana. Sabab geus teu kuat inget we kanu jadi anak geus asa dina panon. Yen manehanana rek balik ka lembur cenah. Nyerelekna waktu teu karasa harita geus jam 12 beurang. Kurunyung lia datang beungeut semu beureum kapanasan. Atuh jauh keneh oge geus gegeroan ka Bisarmi kawas nu hayang dipapagkeun semu ogoan. Bisarmi gancang muru kaburuan dituturkeun ku Yati nu sarua ngarasa sono kalanceukna. Saterusna arasup ka imah, lia ganti baju tuluy dibere dahar ku Bisarmi. Kungsi lila para mitra kurunyung deui aya nu datang. Eni nu cikal geus balik ti sakolana tuluy ganti baju. Sarta dibere dahar ku Bisarmi. Barudak recok bangun galumbira Bisarmi ngarasa reueus sabab geus bisa ngurus budak ngajalankeun tugas salaku pembantu rumah tangga. Kitu jeung kitu pagawean Bisarmi kabeh lumangsung kalayan lancar taya halangan harungan. Kocapkeun sorena para wargi kula warga Sugana kumpul di patengahan. Bari lalajo televisi malah Bisarmi ge milu ngariung sabab pagawean geus rengse. Sanggeus rada peuting barudak nungtutan sare. Malah eni oge panggedena geus asup ka kamarna jep jempling di tengah imah karitiluan. Nyatana Buwarti jeung Sugana dibaturan ku Bisarmi. Juragan punten we abdi teh bade ngarewong sakedap manawi teu kaabotan. Margi aya peryogi sakedik. Bisarmi ngawani-wani maneh ngamimitian muka carita. Ari sabab para mitra mundi engke-engke bisi riweuh manten. Jeung hate sok ngarentet deui loba kakago. Aya naon Bisarmi pek atuh geura caritakeun. Sabab memang kitu kuduna mun aya naon-naon ulah disidem wae dina hate matak jadi kasakit. Nya bibi aya naon meuni rareuwas ieu teh? Buwati ge panasaran hayang nyaho kana maksud Bisarmi. Hatur nuhun upami kitu mah agan. Kieu pamaksadan abdi teh sakumaha nu parantos disanggemkeun ti payun. Yen abdi teh di lemur ngantunkeun pun anak nu meryogikeun waragad. Tah kumargi kitu ayeuna teh abdi teh gaduh maksad hoyong ngalongok heula ka lemur manawi kawidian. Oh kitu. Teu nanaon rek ka lemur heula mah tapi waktuna kudu milih sangkan kuring di dieu teu riweuh teuing. Jeung di dituna ulah lila teuing nya sabab barudak moal anu ngurus de ongkoh lain kitu ibuna. Sugana ngareret kanu jadi pamajikanana. Ibu Wati unggut-unggutan panujueun. Tah laras kitu ulah samarangan sabab di dieu teh riweuh atuh Bisarmi. Kahartos gan unyuk sumanga sejang iringan. Nanging iraha kinten-kintena atuh. Bisarmi atoheun hatena meuni asa copong. Tang kewe nya poe minggunya bunyanya. Kira-kira poe minggu bisa meureunnya. Lantaran ai poe minggu mah kuring jeung ibuna moal ka mana-mana. Rek pere heula ngan omat ulah lila ieu paling ngelat poe Senen pas sore kudu geus aya di dieu tah kitu. Janten mun kawidian sawengi pangintennya agan. Nya nah beura teuing.
sumuhun agan magir di perjalanan ampir sadinten. Da tebih lemur abdi mah tu pomi kawidian manyuhunkeun waktos 2 wengi we. Dina dinten minggu wangsul, dinten Salasa bade ka dieu deui. Sugana jeung nu jadi pamajikanana silih reret. Duanana mikir-mikir pijawabeun anu pasti. Akhirna Sugana nyokot putusan ngidinan Bisarmi pikeun mulang ka lemurna salila 2 peuting. Nya teu nanaon kitu ge kuring ngidinan. Hatur nuhun agan abdi teteg upami parantos kitu mah. Syukur. Ke urang nyadiakeun keur ongkosna ngarah engke karijungnya. Sugana cengkat sup ka kamarna. Teu lila geus kaluar deui gek diuk dina urut tadi tuluy mikeun duit ka Bisarmi. Taya gaji Bisarmi salila 4 bulan ibuna sabaraha cik atuh eta ngarinya? Upami teu lepat mah 4 bulan teh 40.000 ari ieu 5.000 keur ongkos bibi pulang pergi nya. Sok kadinya bi. Hatur nuhun juragan katampi. Bisarmi meuni teu sirikna surak bakat ku bunga. Sabab gajihna kawilang gede sakitu mah jaba ditambah ku duit 5.000 keur ongkos. Tapi di sagigireun anu bunga aya deui nu baeud bangun teu panuju, paroman buwati katara jadi kereng pikasieun teu panujueun kana putusan salakina tapi henteu po. Syukur pek atuh gunakeun sing jadi manfaat. Saterusna Bisarmi amitan sup ka kamar. Memeh sare beberes heula sabab geus hayang geura ini. Padahal mah kana waktuna balik teh 2 poe deui. Da harita kakara malam Jumaah di tengah imah kariduaan we. Sugana jeung pamajikanana nu kaayaan jadi robah. Sabab buwati nemongkeun budi nu haseum jamotrot kawas nu aya kakeheul. Bu, untung urang teh meunang babu nu sakitu singernanya. Digawe apik jeung taliti daekan jeung terade belikan. Kabarudaknya jeung towek sahese neangan pagawe nu kitu teh Bu. Ngaja-haja moal manggi. Sugana muji ka Bisarmi. Teu nyahueun yen buwati keur nyidem kakeheul dina hatena. Teu panuju kana putusan salakina. Ai tadi manehna mikeun soteh kulantaran geus tegas salakina mutuskeun. Manehna mangan saukur sambung carita. Atuh narima omongan kitu teh tambah panas hate timbul pipikiran goreng. Nu teu perlu kajadian buati memang boga sifat goreng babari nyangka anu teu puguh kanu can yakin nya henteuna. Naon deui kaistimewaan Bisarmi teh apana sok sebutan? Jujur sonagar jeung teu dusun sakumaha ceuk sangkaan urang. Naon deui? Buwarti beuki kataraja medudna. Sugana teu ngajawab kalah mencerong kana beungeut Buwarti nu jamotrot baeud. Sugana kerung teu ngarti kana sikep pamajikanana nu ngadadak robah. Ge kunaon ari ibu? Nah jiga nu teu resep ngadengikeun omongan teh. Aya naon atuh nu sanyana ieu teh? Sugana nanya bari neuteu. Hatena ngarasa heran ku sikep Ibu Warti. Anu memang para mitra babari kasinggung Ibu Wati sanes Ibu Warti. Paingan meni bro-broan da mujina gue setengah nyungkun. Cek Ibu Wati bari jebi dibarengan ku panon ngadila. Hah? Nah make ngomong kitu. Kumaha maksud ibuna teh teh? Naon jadi sabab napang nyarita kitu teh? Asa teu kaharti teuing. Sugana gogodeg manehna kaget ngadenge omongan pamajikanana mung hanyakal waktosna kabujeng seep.